lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kade dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7 geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu masyaallah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyikin urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uningan nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha berarti ieu denge urang denge Allah ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge berarti kan fana denge urang ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang wallahu yu'ti Allah anu maha memberi wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim beretah sekian persen wa ana qasim ya Karim urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae hayang mah berarti normal kan berarti iya ruh urang teh kembali ke keaslian urang hayang amat jeung resep amat mangga ulah aya kasusah kasisi lempeng Allah hiji be tujuan teh Allah geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah dia teh ige masalah ieu teu beusi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui geulis teu tolol aya geulis teu mandek geus di dinya henteu sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh
lantaran deka Gusti tapatina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi dek ditapakeun celi abdi, dek ditapakeun irung abdi, dek ditapakeun sungut abdi, dek ditapakeun leungeun abdi, dek ditapakeun suku abdi, dek ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang, aya teh diseja mah moal bisa. Diseja gara-gara. Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyiqina laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati. Mata hidung, hidung hati. Mata sungut, sungut hati. Mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleu naon nu ku batur teu kade. Dibere neuleu rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal 7. Geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10, engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Qur'an. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Qur'an seakan-akan ngomong, seakan-akan. Ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu. Baca kula sekian engke bakal anu, baca kula sekian engke bakal. Rahasiana teh eta. Bu, Masya Allah karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleu ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyiqin. Urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho. Teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere beretah sekian persen wa ana qasim. Beretah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus caritakeun kos kitu
hayang amat cek urang teu kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Anu mantak henteu bisa kitu kumaha? Kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh. Abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunia moal lila abdi saeutik nya teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi resep teh ma indak. Hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu, ditamili Haji Pendi, ieu hayang mobil apa hayang ma indallah? Mobil heula. Cek Haji Pendi engke ma indallah. Lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek. Kudu dikumbah, kudu di bensinan, kudu di olian. Itu banding ma indallah. Nah eta lamun urang hayang ma indallah. Ditawaran mobil, ieu mah mobil BMW, teu Gusti. Lexus, teu Gusti. RR, naon emang RR? Rolls Royce. Teu Gusti abdi mah kapal udara. Teu Gusti, teu bisa nyetirna. Hese abdi bagas abdi manu aya di Gusti bae. Bener dia bener Gusti teh aya abdi mah. Coba dikiriman aya nu mere ieu mah Jependi ieu teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza Avanza mah teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner. Aduh, maji hayang. Ya atuh ai milik-milik teh mah tenden mulai tah. Mulai troba. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa. Tapi lamun datang apa sah? Teu. Kijang, Fortuner, Lexus, Bobe, mulai orang Karawang anu buleud anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae geus acak-acakan henteu ya Bagas. Pokoknya mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji Allah sakumaha nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek ke saya deh. Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deket lengkah di Cirebon hayang ka mana maneh bejana Bali rame Aisyah lah naonan jeung hayang ka Bali sagala wah teu beres onte abdi mah ka Bali gerek dakwah bule-bule supaya maca syahadat wah bohong sia tah iyalah atuh babari disebut dibere ilmu poy nah ini kumaha coba ayo babari ya Allah ngomong mah babari coba ge ieu nafsu urang kahayang urang ulah ditotalkeun disederhanakeun disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun
encan wani total mah sederhana bege geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari orang fokuskeun. Sakubah orang fokus dek ka Mekah. Made dek ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong dek ka Mekah, dek ka Mekah, dek ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener dek ka Mekahna. Kuari mantak naon dek ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang dek ka Mekah. Ulah aya kasusah kasih lempeng. Allah. Hiji be tujuan teh Allah. Geus diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allah. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing deuk ka Allah beusi salah. Gieu teu ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis henteu. Tolong aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang aya teh diseja mah moal bisa diseja gara-gara baik sagala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk, 2 dunia, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula ana kata kerenna panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah hamba urang ulah di aku ieu teh hamba Allah omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang mah eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya celian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngarawecong ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa
Sakuma digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula, digambarkeun model hewan anu sukuna opat, beungeutna beungeut awewe aya jangjangan, digambarkeun anak kudu di kaca. Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki. Baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun. Naon eta makna beungeut, naon eta makna jangjang, naon eta makna buntut, naon eta makna awakna. Nu mantak digambarkeun ngan putih, kemudian awe geulis, kemudian dina kaca. Eta teh kudu dijabarkeun. Kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu, atuh diharam-haramkeun. Masa borokos kitu, masa borokos kitu, masalah. Ahli syariat mah ngaharam-haramkeun masalah. Padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran-gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat. Henteu salah mah kan unggal imah aya. Kabelah dia nama digambarna lain di kaca, di kertas. Kabelah dia nama digambarna awewe nu geulis teh senyum. Teu mah urang Karawang atuh. Haram teh beunang. Aya khusus. Kudu dina kaca. Gambarna ge kudu putih, wajah wanita anu geulis, jangjang, eta kudu dimaknaan. Jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa. Gambaran naon eta? Gambaran di alam itu. Gambaran di alam di itu kagge gabi ditekeun ka buruk. Buruk teh cek bahasa urang, cek bahasa ahli hakikat tina barkun. Barkun teh ngagenyai kilat. Geus atuh ngagambarkeun kilat, eta teh digambarkeun barkun buruk. Kilat eta teh. Nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping, sentianana bitis, buruk, sentianana buntut, sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun anak, lantaran nu ahli hakikat, ku ari mah ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeun anak, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun kitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Allah. Haji Pendi mah asal ditajung Allah. Wuih. Haji Pendi eta. Aya sangu Allah. Allah. Kori sok Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakagana Noel Allah. Masyaallah. Jadi dibuka. Aju dipeluk. Allah. Hafizul Quran hafizul gitu. Begitu salakina meluk irfa naik bae. Tuh ahli qiraat bakos gitu. Biasa di irfa sotak, ya malaid irfa. Mari teruskeun bae. 17 tahun ke atas. Ya, biar jatin tatiru bigairesin bisa hiber. Kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asa Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir.